Ari manehna naonan? Urang mah ditaku si bos. Ampura tengah urang mah. Sadaya jadi pemocong beneran. Ambu sieun urang mah. Saha bos mah? Si bos tadi lompat aing ketinggalan. Eling sia mah ngaganggu urang ke ekspor. Hampura atuh. Urang mah teh nyaho digital urang ge. Coba ningali banget mana saha teh ningali coba. Wah, teh urang. Ini mah pasti bray. Urang kita si bos ieu digital kieu. Saha bos mah coba geroan kali deh, coba geroan bosna. Bos, si bos. Aing ribu ye benang kieu aing mah. Bos. Lompat si bos. Mau ganggu orang gerak ekspor sugan orang teh bener. Pocong naon ieu? Saya guru kabur ieu ka Pak Ustad apanya. Mau Pak Ustad lah. Wah, si Ustad karena ngemat jika raya. Wah, yang divideokan dia mah. Wah, yang bikin kasih pula ya mah ya. Teh, ke mana teh? Arek neangan si Bray. Arek naon yang kakak ubun? Biasa ya, aya nu arek diomongkeun. Arek dibantuan neangan moal teh. Teu kudu urang bisa neangan sorangan. Aya naonnya teh kirain neangan kakak ubun? Teuing pusing kakak maneh mah nyeun kewas wae. Urang jadi lieur kieu. Aing lieur mah nyium obat. Keur pusing kieu, aya we nu namahan nyeun pusing. Lieur, ayo ang tuturkeun ayeuna mah lah. Ya si bos ka mananya teu penting aweul ieu. Sarekana sugana ieu si bos. Kudu teang mah bener. Kata. Top banget ieu kopi. Assalamualaikum, bos. Waalaikumsalam. Tadi Bray, kajero Bray. Bos. Mana mau naon Bray? Bawa bulan, air ngirim biasa. Naon ieu teh Bray? Bulan eta air ngirim. Engkos nu ngeunah kieu Bray. Ieu urang cobaan hiji ge. Gaya cobaan we, asaan urang we nyoba ti kemana? Gimana teh? Sarua atuh maneh ge. Kan solidaritas ngeureun. Mantap. Bismillah heula atuh Bray. Lupa aku. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh mantap ya. Iya rasana mah bawang memang benar. Jangan lagi yuk. Saya juga tuh. Mantap ya Bray. Bukan mantap lagi nih mah bos. Bisa sih Bray. Dah. Anu ngirim. Iya dah. Oh Aisyah, bolan pisang manis. Oh iya Instagram namun arek mesen ka dieu Bray. Kak, iya sedamna ieu teh nama WA-na. Ke urang ka dieu teh. Mun urang meuli jangka boga urang bisa teu? Cocok ya. Cocok yang malam mingguan ieu. Cocok. Tapi ya. Pas. Kebuting ka mana? Urang kanu di saung sorangan. Pura Bray, jadi penting teh urang kieu Bray, carita nama. Pentingna urang kayak masih ustad. Ansan aing ditewak we eta tuh. Eta nanjuri. Jadi si ustad teh penting keur kemat-kemit gitu, keur ngemat gitu udah urang mah. Kemana teh eta? Jika nama si bule. Anjay si bule sia. Si kemat si bule. Mah bener eta mah bener. Mau urang bejakeun we ka si bule ya. Bedakeun teh mana kitu mah. Ayo tuh.
Bray, tungguan atuh sama ih. Sehari nggak si Bray tuh. Rek naon aja kan si Bray? Biasa ya perlu. Tongkrongan si Abray mah. Tuh yuk antar kasih Bray. Ayo Teh Hani daripada gabut yuk. Ayo tuh yuk. Yuk, yuk. Eta kenal naonnya budak teh naongan kitu naongan naonnya. Ayo, yo, mana kena raon? Tuang-tuang gitu. Biasa, ngeker, aya perkeosan. Keos naon tuh ari maneh teh aya wae bahasa teh. Urang teh keneangan informasi teh tag. Itu mah urang rek nangan nyawa sorangan deui ah. Arah mana matat. Gedung. Tuh si Bray lagi sih. Mana? Itu tuh. Tekan yuk. Yuk, yuk. Wah, ini iya itu kalau itu mah budak lah. Kan suka teh si Obon. Aduh, mas kacamata orang geus bener ieu mah jigana. Masih. Yuk we, yuk. Oh iya, tungguan di dieu we. Heeh. Itu sih Bray. Oh, nih. Orang datang budak. Anak datang tuh. Gimana? Itu tuh si Bray. Bray. Iya gerak. Kena raon? Anterin Teh Kiki, cenah neangan Abray tah tadi tah. Mana neangan maneh? Mulai kedeng yus, bos X kita. Naik dulu. Cerita naon ieu teh? Bos, bos. Gaskeun. Kemana we caritakeun urang? Iya, sama. Emang yang naon Bray? Gitu banget maneh teh Eta si bos boga cerita cenah bos. Naon juga nu serius? Nih, serius banget ngabul. Jadi kieu ya le pan penting urang kayak si Ustad. Sengaja urang teh ningali si Ustad ke kemar-kemir. Nah, eta aya teh eta urang senyawa teh bisa. Buat ngaran maneh boleh. Sia. Sana tuh dong. Masih video dia. Serius, iya urang aya videona. Mana coba ningali? Coba ningali. Ah, eta. Aduh. Ayo doang ngemat ya. Mata ah sekalian ah. Aduh, murah kita deh. Aduh, bohong tambah lupa. Dan ayo ah ya. Bule kadia orang hayang kapendak bule
Oh ya, nah kudu hadir di HTAA titik. Oh iya sugan ya perkeosan teh ya. Cari tahu ah. Ini bisa nyangkanya Pak Ustadz. Nawan. Den, bosna ieu mah geus mulai muncak ya. Lagi samperkeun mah. Samparkeun aja. Yuk. Maksudnya iya kemat-kemit kieu nyebut ngaran orang deui Pak Ustadz, coba jelaskeun geura singkat jelas. Kata mah orang teu nyaho pameditan meureun. Editan. Ah bisa editan banget sarua Penyakan nih Ustadz kitu. Makana tat zaman ayeuna mah geus teu usum kumat kamit kos kitu teh tat. Ayeuna mah awewe mah luluna ku kieu tat. Tah dengek bos orang tat. Mana budak teh? Lagi bawa kemana deh? Si Obon mah unggal. Kebiasaan budak teh. Bu naik. Mangkat budak teh aing ditinggalkeun. Kieu ya tat ya. Ora beat, ora so sweet. Naon sih? Geus paham deh anjing si bosnya si Ibrahim dah. Riget ieu mah pusat teh. Pusing sih. Aduh dari orang kieu nu beunang ah. Bacaan lah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Anak Umi. Silahkan tinggalkan komentar kalian di video ini ya teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, karena kita sebagai manusia tak luput dari kesalahan. Kami semua izin pamit, dan sampai jumpa di video berikutnya. Gue jadi beli ah.